kanyakeun tanah teh ya. Iya kitu masih ijah teh asa sasak kaki ieu. Kamarana eta asa arareueuh. Cek ijah maka karabon. Susul ka kebon. Nuhun ya Neng. Aya kitu jalanna ada asa bener ka dieu ya. Aya jeruk buruk. Sapu dulu. Ngunaheun urang nyanyi teh. Cing bersih sasapu teh. Siap, Bos. Mana ceu itah teh ongko rek ka kebon. Kebon teh mun cara raal kieu. Entah yang ka sawah da urang mah ajak ceu ijah we kitu ka sawah. Sok itang cing bersih sasapu teh. Siap. Ya ceu itu. Iya kebon teh. Iya naonnya. Kan itu mun secara raal kieu we. Ari itu saha? Biasa eta tukang bebersih. Saha ngaranna? Si itu. Meni itu ngaranna hade situ. Urang mah meni asa hayang ka sawah kieu da. Hayu tuh urang ka sawah. Yuk lah, yuk. Teu ngek ngilu moal. Yuk, Bos. Ayo. Kade celeur. Jalan teh laleur kieu aing mah ah. Mau kieu. Anu mana teh sawah teh? Sawah anu mana teh Cek? Anu itu tuh anu aya saung. Dia sawah kunaonnya Cek mengadu barang ka kieu. Teuing. Anu itu Cek. Itu. Kunaon kieu euy, tutup apa tutup Cek? Cek, ini aja nanti kaki capek. Ayo. Istirahat ya Mas. Lapang. Mending ka imah urang heula we yuk. Ayo. Sabari ngari nomoreun. Anu rek meuli tanah teh. Meuli nek ngomong meuli kebon teh ka si Ijah ayeuna. Ijah, Yuk. Ayo meuli tanah teh ya. Kebon maksudna. Kumaha teh hargana sabaraha teh kebon teh? Kebon teh hargana 5 juta. Udah, mana teh bisa dikurangan, Cuk? Tapi teh bisa da lega kemana oge. Ini kitu kurangan tuh jadi 4.500.000. Teh bisa. Meni aing mah tukang pasar oge bisa ditawar. Teu bisa. Da lega kan kebon oge. Ulah, sok saya urang itu heula. Nya benghar nawan. Nih, yang tuh orang itu pula. Orang semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 juta. Tah 5 juta geus kontan nya. Deal. Berita baru, Tuti aya gosip anyar sih ya. Naon? Si itu si meuli tanah si Ijah. Terus. Yuk tanah eta teh matak dijual oge aya nu nungguan. Saha nu nungguana? Ngerti. Ya urang rek balik kelelek nyango. Mana nyari info deui nya? Sip. Ka imah si Ijah. Salip. Nek ka imah si Ijah teh ya, kitu we heuh. Heeh. Dek nganyakeun tanah teh ya. Kebon sih. Nganyakeun kebon teh. Anak ka imah si Ijah. Oke guys. Anak ka imah si Ijah teh anak nganyakeun kebon gitu. Ini di mana? Hidup sih. Yuk. Tajam silet. Tong. Kumaha teh hargana sabaraha teh kebon teh? Kebon teh hargana 5 juta. Udah, mana teh bisa dikurangan, Cuk? Tapi teh bisa da lega kemana oge. Ini kitu Sen. kurangan tuh jadi 4.500.000. Teh bisa. Meni aing mah tukang pasar oge bisa ditawar. Teu bisa. Da lega kan kebon oge. Ulah, sok saya urang itu heula. Maknya
benghar eta naon sih? Pun eta teh. Tanah eta teh mana? Nah eta ieu tanah. Ieu aman nih. Aman majikan lain kok. Oh, ngerti. Siapa? Terus ya orang rek balik geuleuh. Ya orang rek balik geuleuh nyaho. Engkenya. Kayak mana nyari info deunya? Ke info deunya. Sip.